Bah, saya kesini teh pengen kawin lagi, bah. Karena istri udah bosan sama istri. Gimana caranya? Saya coba kawin lagi, tapi aman, bah. Tenang, gampang. Anjeun hayang naon? Bah, pangulungan keun saya teh boga utang. Sok ngutang wae ka Bang Emok. Kumaha carana eta? Utang teh kudu lunas. Gampang. Anjeun hayang naon? Iya, Pak. Abdi teh tujuan ka dieu teh jauh-jauh di Jugjug, anggang-anggang di Teang. Abdi teh yang usaha lancar, Bah. Lantaran abdi teh usaha teh sepi wae di dieu teh, Bah. Kumaha ku Abah bisa diperancahan supaya usaha abdi aya kamajengan kitu, Bah. Oh, tenang, cicing. Bah, kenapa itu? Nggak pakai sasajan, bah? Geus teu usum. Ieu zaman kiwari mah geus teu usum nu kitu jeung Abah mah. Hayang naon sok ngaromong. Pakai naon atuh abah ini? Jadi biasa make naon atuh? Ku biasa Abah mah. Tara make nu kitu tiba heula oge. Abah teh ilmu luar berarti kitu Ya mah. heuh atuh. Tong gampangkeun. Oh, pakai batin. Heeh. Kurang bah. Sok ngomong naon deui ka aing, sok Ya gitu, aing. Bah. Tulungan abdi, Bah. Abdi sok. usahana sing lancar, Bah. Cicing. Sok, Bah. Bah, bah. Tuh, Ada apa, bah? itu anjeun. Bah. Nyipul orang sama, Bah. Wah, nyipel orang Nyipul orang. Lain nyipel orang. Nah, Ada ada tuh. orang maya lagi di laut. Iya Nah, mah nyai kolong. Oh, Lunit lah. Leungit. Mana lu tadi? Tadi ayah di ditu. Kemana? Tuh, kenali kemarin nih. Hah? Ada. Mananya ieu anak aing teh nya isu kene geus ulin jauh cenah. Oh itu kernaon cenah anak urang teh. Sok carokot ku maneh. Korongna jin isim. Oh, dia nih Simbah, Ya, korona, sok. Bah. Saurang-saurang. Iya, korona di kemana kan, Bah? Jin isim kemarin nih. Iya, iya dikumahakan carana, Bah. Carana bah. Heeh, ngarah maneh teh eta bisa hayang maneh. Nya abdi kan mulai usaha, korona kudu Di bawah. Di bawah. Ya, ayo rek bayar hutang. Heeh, engke teh eta teh bisa datang sorangan. Hari ya kumaha di dahar wae. Tong. Ulah, disakuan tak kadinya. Kita mau buka usaha teh, bu, kita dibukakan korong teh gitu, Bah. Heeh, geus. Cek aing kitu-kitu. Oh, Bah, nuhun banyak. Nuhun ya, geus mana tong. Ya Allah. Astagfirullah. Nanaonan ieu nyanyi maneh? Dikumahakeun ieu anak aing sia. Ayo balik sia di mana ieu maneh baju? Cek ieu. Ini ya di bohongan Aku gua udah ya. ka era maneh teh. Dia teh lain dukun ya teh. Lain eta mah. Astagfirullahaladzim. Wah, Dia mah dukun palsu. Apaan di Indomie? Tah geuning ieu nya bilang kerokna. Nah hawina maneh teh bet wani-wanina ting nyawakeun baju ka budak urang. Kan nyaho kurang sasetrip budak urang teh nya. Maneh teh kunaha? Duka dah, gimana dengan nyewakeun? Hah, ya ah.